Urang ternyata jadi jelema hasil nabati, jadilah manusia. Manusia teh ta'rifna hayawanun natik. Hartina natik mudrikun idrokan kasiron, berpikir. Hayawan teh ya meme dinatikan mah atuh macam-macam. Ngaranna jenis. Aya hayawan sohi kuda, aya hayawan nahi himar, aya hayawan kitu naon ngaranna berkokok hayam dan lain-lain sebagainya hayam. Ayam kuda, aya sapi, aya munding, aya orai, aya kadal, aya buaya, aya maung. Manusia lamun can diurus natikna sehingga henteu bisa berpikir sesuai jeung aturan atuh kakarak datang ka hayawan doang. Sebab mudrikun teh hartina natik teh mudrikun idrokan kasiran, berpikir adalah bertanya adalah mencari jawaban adalah mencari kebenaran. Manusia hewan pencari kebenaran. Lamun manusia encan mencari kebenaran berarti ieu kakarak datang ke hewan doang. Geus kuari jelema anu encan neangan bener di jero awakna teh ieu adalah macem-macem. Aya anu berkarakter maung, aya anu buaya, aya anu orai, aya anu lenci, aya anu kadal, aya anu bunglon. Nah ieu mendek nanya bae jenis haji pendi naon. Ieu dek nanya bae ieu. Ieu coba lamun kukula bisa diomongkeun kira-kira nyana mun orai satuju. Tuh, satuju. Oh. Orai, aja oraina orek koros. Gembul. Haji Bahri kadal. Rusdi buaya. Atuh kabeh ge aya karakter-karakter eta. Nah, tinggal diragap bae aing naon sebenarnya. Lantaran urang teh kieu di jero awak eta, lamun encan mudrikun idrokan kafiron, terus encan diluruskeun. Berarti orang kakarak datang ke hayawan di jero tadi teh aya unsur-unsur hayawannya. Nah, disebut ngaranna nafsu. Urang lapar, nafsu urang kan berontak. Cak nafsu urang, bos, lapar bos. Tak nafsu tak ngomong sajana. Bebeja kan ka orang membisiki. Eta nafsu. Ketika orang cicing di hari aya si Mbah liwat, bangunan rada lain deui. Langsung, bos. Ka Haji Bahri teh, bos. Lain deui teh, bos. Heeh, kadang-kadang luis amat, bos. Makana kontrakan mana ieu? Iya, ka masjid korek. Nah, sehingga eta tanya nafsu tuh kan. Nah, diu bos, mobil anyar bos, aduh lampuna narongtot bos, baragus bos. Nah, jual sawah bos, tuh kan. Nah, eta nafsu. Tak gambaran anak. Deres sama kos gitu mah. Coba lamun gambaran anak tikem bos, itu mah awe geus anu boga paehan bos. Coba ieu kumaha. Nah ieu karakter mau, karakter orang, karakter buaya. Nah minimal bunglon. Iya, atau kos ketua bunglon ini sebenarnya. Atau bangun icis jadi dia. Atuh jakade ge ka ditu.
ji atuh geus kajawan lah kabeh karakterna ieu na ilmu datang ka hayawani pas kitu mantrak datangkeunlah kana hati supaya berpikir lurus mencari kebenaran sedangkan bener di aku ku setiap kelompok cak NU aing nu bener cak Muhammadiyah aing nu bener cak Syiah aing nu bener cak Kristen aing nu bener cak Yahudi aing nu bener cak kelenteng kanan kadang-kadang Konghucu Buddha aing nu bener nah kabeh ngaku bener nu mantak kudu aya tarifna bener teh cak nu bogana saha nu bogana Allah untuk mengetahui Allah berarti orang kudu asup ke agama nah, ketika orang asup ke agama kudu make kuncina adalah kesembarangan iman geus iman heula urang mah ayeuna iman alhamdulillahirabbil alamin. Nah dengan iman orang bisa memasuki perpustakaan sebab agama adalah merupakan perpustakaan yang besar. Siapa saja silakan untuk memasukinya asalkan mempunyai kunci untuk membuka tidak sembarangan. Kunci yang teristimewa ialah iman. Urang geus iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasul, tinggal asuh geus aya di jero, urang bisa nempo nu mana nu bener nu mana nu salah, nu mana nu bener nu mana nu salah, berbagai kaedah aya di dieu. Karak urang jadi al insan hayawanun natik. Satungtung urang encan ngopenan kana sifat hayawanaya urang teh masih kene jejelmaan. Sakumaha tadi karakter maungna aya keneh, karakter macana aya keneh, karakter buayana aya keneh, karakter orayna aya keneh, malah lain dipiceunan ta oray. Anakan aji pendi ai orayna mah koros kan incuan. Atuh kan teu beres-beres. Incuan anakan kudu makan oray teh ditaklukkeun supaya ulah marakayangan. Atuh bari mareuneuh ngajuru anak anak tareuh deui ngajuru deui eta amalaya datang ka cicit nah gitu kene mau anak Haji Bahri anak kan dia tak ieu bunglon-bunglonna oray-orayna maung-maungna kudu ku urang diurusan minimal ku urang teh kudu tidak berdaya kadanan dipaehan supaya tidak berdaya diantarana kumaha aya jelema lempang kemudian manggih oray sanca ngaringkel ditoel-toel dan ku jelema biasana galak oray tapi ngaringkel babatan lagi geus teu bisa kicep-kicep aca horenganan iya oray sanca teh lapar kaliwat lapar sehingga teu berdaya geus atuh henteu bisa nanaon tah ieu ge oray nu haji pendik ulah dibere ulah dibere kadaharan bae atuh payahna puasakeun puasa ieu mah pan tadi di urut atuh di urut atuh oray koros ieu mah kenyataan mah atuh oray koros aya di bapana oray koros naon gara-garana oray kadut oray kadut jadi aya oray koros mah ngan ngadahar doang orang kadut mah merekat engke ge gara-gara we bakal deui nah iyalah nya karakter eta ku urang kudu dilunakeun satungtung teh dilunakeun ku urang encan jadi natik anu sempurna ketika can jadi natik anu sempurna kabahayaanna naon kabahayaanna ketika urang maot oray ka bawah ketika urang maot maung ka bawah ka jero kuburan ketika urang maot buaya ka bawah ka jero kuburan nu mantak lamun ahli hikmah yakne supi jadi takdir ti Kangjeng Nabi
jelema di kuburan kok jadi orai, di kuburan kok jadi buaya, di kuburan kok jadi kala. Tah horenganan sakumaha tadi teu diurusan, kabawa ka kuburan, urang sedengkeun bakal pae. Lamun urang bakal pae, yakin kudu diurusan. Abeh urang maot, orai teu kabawa ka kuburan. Urang maot, buayana teu kabawa ka kuburan. Tah supaya kos kitu urang. Minimal eta orai di kuburan teu berdaya. Teu berdaya. Nah, lamun urang urusan belah dituna Rasul, Nabi, wali, belah dina sholihin. Kir hirup da kene geus jadi ahli ruhani, natikna sampurna. Ahli ruhani mah bisa komunikasi jeung para wali, jeung para sholihin, bisa neropong ke alam barzakh. Contoh seperti Sayyidina Umar